wabarakatuh. Pamirsa sadayana katepang deui sareng simkuring Andika dina warta Sunda. Simkuring bade ngadengikeun warta anu parantos disiapkeun ku redaksi. Salasa Kaping 4 Oktober 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor nyangkeun Festival Tunas Bahasa Ibu jeung SMP tingkat Kabupaten Bogor tahun 2022. Anu lumangsung di tabung 8 dugi ka tabung 5 sonten di SMP Negeri 3 Cibinong. Aya 7 rupa kaparingan anu dilombakeun nyaeta ngadongeng. Di antara maca sajak, maca jeung nulis dilobakeun nyaeta. Ibu, udah Bu. Encan terus sampai beres. Kan diedit bae dina anu sok terus. Di antara maca sajak, maca jeung nulis aksara Sunda, nulis carpon, nembang, pupuh jeung borangan. Aya 108 sakola anu dilubiung dina ieu kegiatan. Para penjual baris jantir hadiah mangrupa atas pembinaan, tapi sareng piagan jeung hiji diunggal mata loba bakal ngawakilan Kabupaten Bogor di tingkat provinsi. Pamirsa mun sakitu anu kiprihatun wilujeng katepang deui dina warta anu bakal dongkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadayana katepang deui sareng simkuring Dapa dina warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta anu parantos disiapkeun ku redaksi. Salasa Kaping 4 Oktober 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ngayakeun Festival Tunas Bahasa Ibu jenjang SMP tingkat Kabupaten Bogor tahun 2022. Terus. Anu lumangsung ditabut 8 dugi ka tabung 5 sonten dina SMP Negeri 3 Cibinong aya 7 rupa kaparigelan anu dilombakeun nyaeta ngadongeng. Di antara maca sajak, maca jeung nulis aksara Sunda, nulis carpon, nembang, buku jeung borangan. Aya 108 sakola anu dilubiung dina ieu kegiatan. Para pinunjul balik di paparin hadiah berupa atas pembinaan, trofi sareng piagam. Pinunjul kahiji diunggal mata lomba bakal ngawakilan Kabupaten Bogor di tingkat provinsi. Pamirsa mung sakitu anu kapiatur wilujeng patepang dina warta anu bakal dongkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadayana patepang deui sareng simkuring Daraan Nikita dina warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta anu parantos disiapkeun ku redaksi. Salasa Kaping 4 Oktober 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ngayakeun Festival Tunas Bahasa Ibu jenjang SMP tingkat Kabupaten Bogor tahun 2022. Anu lumangsung ti tabu 8 dugi ka tabu 5 sonten di SMP Negeri 3 Cibinong. Aya 7 kaparigelan anu dilombakeun nyaeta ngadongeng. Di antara maca sajak, maca jeung nulis aksara Sunda, nulis carpon, nembang pupuh jeung borangan. Aya 108 sakola anu dilubiung dina ieu kagiatan. Para pinunjul baris dipaparin hadiah mangrupa atos pembinaan, trofi sareng piagam. Pinunjul kahiji diunggal mata lomba bakal ngawakilan Kabupaten Bogor di tingkat provinsi. Pamirsa sakitu anu kapihatur wilujeng patepang deui dina warta anu bakal dongkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadayana patepang deui sareng simkuring Dela Syifa dina warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta anu parantos disiapkeun ku redaksi. Salasa Kaping 4 Oktober 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ngayakeun Festival Tunas Bahasa Ibu jenjang SMP tingkat Kabupaten Bogor tahun 2022 anu lumangsung di tabu 8 dugi ka tabu 5 sonten di SMP Negeri 3 Cibinong. Aya 7 rupa kaparigelan anu dilombakeun nyaeta ngadongeng. Di antara maca sajak, maca jeung nulis aksara Sunda, nulis carpon, nembang, pupuh jeung borangan. Aya 108 sakola anu dilubiung dina ieu kegiatan. Para pinunjul baris dipaparin hadiah mangrupa atas pembinaan, trofi sareng piagam. Pinunjul kahiji diunggal mata lomba bakal ngawakilan Kabupaten Bogor di tingkat provinsi. Pamirsa mung sakitu anu kapihatur wilujeng patepang deui dina warta anu bakal dongkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadayana patepang deui sareng simkuring
wabarakatuh. Pamirsa sadayana kapang deui sareng simkuring galih mangana dina warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta anu parantos disiapkeun ku redaksi. Salasa kaping 4 Oktober 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ngayakeun Festival Tunas Basa Ibu jenjang SMP tingkat Kabupaten Bogor tahun 2022. Anu lumangsung di tabuh 8 dugi ke tabuh 5 sonten di SMP Negeri 3 Cibinong. Aya 7 rupa kaparigelan anu dilombakeun nyaeta ngadongeng, diantara maca sajak, maca jeung nulis aksara Sunda, nulis carepon, nembang, pupuh jeung borangan. Aya 108 sakola anu ilubihung dina ieu kagiatan. Para pinojul baris dipaparinan hadiah mangrupa atas pembina, trofi sareng piagam. Pinojul kahiji tinunggal maka lomba bakal ngawakilan Kabupaten Bogor di tingkat provinsi. Pamirsa, mun sakitu anu kapiatur wilujeng patepang deui dina warta anu bakal dongkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng simkuring Intan Nuraini dina warta Sunda. Simkuring bade ngaduhikeun warta anu parantos disiapkeun ku redaksi. Salasa kaping 4 Oktober 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ngayakeun Festival Tunas Bahasa Ibu jenjang SMP tingkat Kabupaten Bogor tahun 2022. Anu lumangsung di tabuh 8 dugi ka tabuh 5 sonten di SMP Negeri 3 Cibinong. Aya 7 rupa kaparigelan anu dilombakeun nyaeta ngadongeng, diantara maca sajak, maca jeung nulis aksara Sunda, nulis karpon, nembang buku jeung borangan. Aya 108 sakola anu ilubihung dina ieu kagiatan. Para pinunjul baris dipaparin hadiah mangrupa atas pembinaan, trofi sareng piagam. Pinunjul kahiji tiunggal mata lomba bakal ngawakilan Kabupaten Bogor di tingkat provinsi. Pamirsa, mun sakitu anu kapiatur, wilujeng patepang deui dina warta anu bakal dongkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Simkuring sadayana pendidikan deui sering kuring jalan dina warta Sunda. Simkuring bade ngadenge. Simkuring bade Ngadongeng. salam gue belakang gue. Sok ulang tewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa sadayana. Ibu. Ulang terus. Ulang tewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa sadayana pendidikan deui sering jalan dina warta Sunda. Simkuring bade ngadenge warta anu parantos disiapkeun ku redaksi. Salasa kaping 4 Oktober 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor menyiapkan Festival Tunas Bahasa Ibu SMP tingkat Kabupaten Bogor tahun 2022. Anu aktifna di tahun tujuan jam 8 juga jam sementara di SMP Negeri 3 Cibinong aya 7 rupa anu bina lomba etak yang berusaha minta maca sajak, maca juga menulis aksara Sunda, nulis camper. Dapat terjadi menarik menggunakan kalian yang merupakan artos pembina topi sarang piagam. Jadi kayak tidak mata lomba atau Kabupaten Bogor di tingkat provinsi. Desa mengawas sektor pemirsa itu anu diatur. Jadi sebenarnya guna waktu saya bakal dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sadayana patepang deui sareng simkuring karunia jadi dina warta Sunda. Simkuring bade ngaduhikeun warta anu parantos disiapkeun redaksi. Selasa kaping 4 Oktober 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ngayakeun Festival Tunas Bahasa Ibu SMP tingkat Kabupaten Bogor tahun 2022. Anu lumangsung di tabuh 8 dugi ka tabuh 5 sonten. SMP Negeri 3 Cibinong aya 7 rupa kaparigelan anu dilombakeun nulis corpan, nembang, pupuh, nembang diantara maca sajak, maca jeung nulis aksara Sunda, nulis carpon, nembang, pupuh jeung barongan aya 108 sakola anu ilmu dina ieu kagiatan. Para pinunjul bari dipaparin hadiah mangrupa atas pembina, trofi sareng piagam. Pinunjul kahiji tinunggal mata lomba bakal ngawakilan Kabupaten Bogor di tingkat provinsi. Pemirsa,
sakitu anu kapihatur wilujeng patepang deui dina warta anu